kieu mentrang sigana morek hujan teu tewenang beureum hideung kacang damen urang teu bisa embung da beuki urang teu bisa nolak sasika bener teh ini gaya euy pakai kacamata Don. Woi, halo saudaraku. Lupa gaya pisan si eta. Abang mesti kota. Areno. Kumaha cager? Alhamdulillah. Ya syukur tuh hari cager mah. Ini gaya kieu balik di kota teh. Kumaha kabaran di kota? Anggar di kota mah kitu macet ngebul. Pajejeut pokona mah. Ayo ngobrol ya. Sila urang teu panggil. Sawa tukang sono. Mau oleh-oleh di ditu. Capek. Lain Don. Heuh. Dinya teh ka mana? Asa wae ge meni gini kieu. Wan urang teh keur neangan Dedi. Cek si Mami ulin ka sawah cenah. Jadi budak ngeruk. Lain teu bau eta mah. Lagi saha tuh? Dedi teh papi, bapak aing. Atuh kan rada gaya di kota mah kudu rada dibedakeun. Keningali Don, di suge. Dedi, papi. Mun Kang Henar aya kalebak. Tek naon cenah kalebak? Modal berenang. Aji kasar. Aduh, pesawahan ada di kampung Marinarin kieu nya. Kieu ge mana kalahiran urang Don Gitu lain. Beda jeung di kota mah kalah beak di palalakan beton. Lain loh. Ada di nyaker naon atuh ulang-ulang wae di saung teh tadi. Ngan kieu we Don, sapopoe di lembur teh. Nungguan pare beak ku manuk. Hari itu ditungguan mah beak atuh. Lain urang teh peuting teh ngimpi. Ngimpi naon tah? Biasanya urang teh kadatangan aki-aki peuting teh. Aki-aki kumaha itu? Aki kumaha? Aki-aki panjang mun mere pituduh. Heeh. Tuh teang cenah dimilikeun maneh. Deket Tangka Jati so koreh cenah didinya gitu. Milik sama lain teang atuh. Justru eta urang teh sieun kadinya teh loba bejana urang teh. Hayu urang baturan. Wah ke menta mun milik geusnya urang teh tuh usaha-usaha ieu. Apa dibagi dua ari beunang mah. Iraha tuh nya teang. Ayeuna we tong sok loba dina-dina kayak nu ngagali ku batur. Ayeuna kitu. Ayeuna urang teang eta pacul weuh. Aya pacul tuh. Hayu bisa kabur ke Batur. batur. Eta nang babeh kumaha? Keun bae antepkeun bangke nu keur dirana meureun lah. Yuk, Iya tuh. ayo. Mana gitu Moal bismillah we atuh. itu aja jaring tuh kira-kira posisinya di mana ya Rum? Lari tai garing mah iya dengan hiji-hijina. Tai garing Garing. Noh tuh. Kemarin dikuriling apa dicabut ini? coba aneh kali heula. Sok belah mana kah kira-kira tunjuk nu halus. Iya deket tai garing ya. Lah tai dunya ada kepancong.
saya pakai perasaan atuh ya ge perasaan mah udah terus aja ros etik dah belah kanan dah etik dah tong kuruling teuing atuh si runtuh ya kaina mau kumaha cabut lu nah salila kudinya mah olah ya tuh rek nyobaan mah singan mun kitu ari macul kieu tuh salah leungeun ge oh ari macul kieu ngikeun sangkek euy ah Agok. Nang dia lain ya Lain emang. nah batu asmat dah mah tak oi sok pancong aja cik cokot atuh teu luas gawat atuh wah iya dong naon ieu Dun ya umeureun eta pituduh teh Dun ulah si aya batu gawe di imah ulah imah teh apaleun ya menta deui kan deui teh ayo ah Kami yo. Dimilikeun teh Dun. mama eta mah namun bener-bener geus sina harta gitu tawaan apa tunjuk bagi dua lah tuh ada dia mah awan teh apa sok buka tuh sesuatu wah sok ini semua wende moal mana napa nah sina eta teh kalau baca panjang-panjang teuing jiga permadani wae mah tah weh kamu kayak duitan lu sok ini tunggu kuras sih mah ieu mah pakai urangnya sok ah bukan eta di jero eta sieuna iya atas deui ginian sieuna mah peta ieu mah peta karuna ieu mah naon tuh iya we baca kesorangan hatur lumayan eta artos kanggo buruh ngagali sing katampi ku panangan sae kahatur abah karuhun panas